Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati muallifi hadal kitab Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bikaromatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah kitab Miftahus Sudur karangan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana ieu kitab anu dinamian ku kitab Miftahus Sudur bari nanyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani zat anu maparin nikmat ageng di dunia walatara ka sadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur zat anu maparin nikmat alit di akhirat ka mukmin wungkul. Alhamdulillah sadaya jenis puji anu obat lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Allazi anu hada maparin hidayah Allah na ka urang sadaya. Lihadza kana ieu kasayaan wa ma kunna sareng teu kabuktosan urang sadaya linah tadiya eta tetep yen narima hidayah urang sadaya laula an hadana lamun henteu sayaktos nama parin hidayah na ka urang sadaya saha Allahu Gusti Allah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kita, yaitu agama dan kebenaran. Dan kita tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Wassalatu sareng hari rahmat, wassalamu sareng kasalamatan. Wassalatu sareng hari rahmat kalawan rahmat anu disarengkeun sarata nanggagungkeun wassalamu sareng kasalamatan. Ala sayyidina eta muga tetep ka Gusti urang sadayana. Al-Muhtari anu dipilih itu Sayyidina wa ala alihi sareng muga ka kulawargina itu Sayyidina wa ashabi sareng pirang-pirang sahabatna itu Sayyidina al-ahyari pirang-pirang anu sarai itu ashab. Artinya semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih serta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Wa ba'du sareng dina sabadana maca bismillah. Alhamdulillah sholawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa'lamu mangka kudu uninga aranjeun ma'asyiral ihwani he golongan ihwan. Ja'alana muga ngajadikeun na ka urang sadaya saha Allahu Gusti Allah wa iyyakum sareng ka aranjeun sadaya minaz zakirina ti sapalihna jalma anu zikir sadaya lahu ka Allah katsiron kalawan zikir anu loba anu seueur. Amma ba'du mangka ketahuilah wahai para saudara, semoga Allah menjadikan kami dan kalian termasuk hamba-hambanya yang banyak berzikir kepadanya. Wa minal ladzina sareng ti jalma-jalma la tulhi teu mohokeun him ka itu alladzina naon amwaluhum pirang-pirang harta na itu alladzina wala sareng teu mohokeun naon saha auladuhum pirang-pirang putra na itu alladzina anna zikrillahi tina eling ka Gusti Allah. Dan termasuk orang-orang yang harta dan anak-anak mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Anna zikra kan sayaktosna zikir min a'zamil umuri eta tetep tina anu pang agungna birang-birang urusan. Al-fadhaili anu utama itu umur. Al-fadhaili pirang-pirang anu utama itu umur. Wa afdhalil qurubati sareng pangunggulna tina pirang-pirang taqarrub atawa deuheusan. Wa ausolil wasaili
sareng anu nepungkeun kana pirang-pirang wasilah. Artinya, sesungguhnya dzikir adalah amal yang paling utama, bentuk ibadah yang paling mulia, dan sarana yang paling dekat untuk menggapai kedekatan dengan Allah. Wala dzikrullahi sareng yakin ari eling ka Allah akbaru eta agung kautamaanana. Artinya, dan mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Ya ayyuhalladzina ingat jalma-jalma amanu iman itu alladzina udzkuru kudu eling aranjeun sadaya Allah ka Allah zikron kalawan eling katsiron anu loba itu zikron wasabihu sareng kudu tasbih aranjeun sadaya hu ka Allah bukrotan dina waktu isuk-isuk wa asilan sareng dina waktu sore-sore. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan sore. Wadhkur sareng kudu eling anjeun Robbaka ka pangeran anjeun pi nafsika dina diri anjeun tadarruan kalawan DP wa khifatan sareng rasa sieun wa dunal jahri sareng kalawan henteu narikeun minal qauli tina ucapan bil guduwi dina waktu isuk-isuk wal asoli sareng dina waktu sore-sore. Wala takun sareng ulah bukti aranjeun sadaya minal ghafilina eta tetep ti sapalihna jalma anu ghaflah sadayana. Al-A'raf 203. Artinya, ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan rendah hati dan rasa takut serta dengan suara yang lembut pada waktu pagi maupun petang. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah. Alladzina tegasna jalma-jalma amanu iman itu alladzina wa tatmainnu sareng narima tentram naon qulubuhum pirang-pirang hate na itu alladzina bidzikrillahi ku sabab eling ka Allah. Ala ingat bidzikrillahi wungkul eling ka Allah tatmainnu bakal narima tentram naon al-qulubu pirang-pirang hati, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya ayyuhalladzina ingat jalma-jalma amanu iman itu alladzina la tulhi ulah mohokeun kum ka aranjeun naon amwalukum pirang-pirang harta aranjeun wala sareng ulah mohokeun saha auladukum pirang-pirang putra aranjeun ana dzikrillahi tina eling ka Gusti Allah. Wa man jeung ari saha jalma yaf'al eta migawe itu man zalika kana itu nu kabeh faulaika mangka ari itu man hum eta ari itu laik al-khasiruna eta anu rugi sadayana. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Istahwada ngawasa alaihim ka itu alladzina naon asyaitonu syaitan fa'ansa terus mohokeun itu setan hum ka itu alladzina zikrallahi kana eling ka Gusti Allah. Ulaika ari itu jalma-jalma tawa alladzina hizbus syaitoni eta golongan setan. Ala ingat inna hizbas syaitoni sayaktosna golongan setan hum eta ari itu hizbus syaiton al-khasiruna eta anu rugi sadayana.
Setan telah menguasai mereka sehingga ia membuat mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu adalah golongan setan. Ketahuilah, golongan setan itulah yang benar-benar merugi. Wa fi hadihi sareng dina ieu kaul ayatun wa fi hadihi sareng eta tetep dina ieu kaul ayatun ari pirang-pirang ayat kathiratun anu loba itu ayat wa hadisun sareng pirang-pirang hadis la tuhso anu teu karingkes itu hadis. Artinya dalam masalah ini terdapat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang tak terhitung jumlahnya. Walaisa sareng henteu li eta tetep pikeun kaula fi hadzal majmu'i dina ieu kumpulan illal kitabatu angin naon nuliskeun wal jam'u sareng ngumpulkeun. Jamatu ngumpulkeun kaula hu kana itu majmu' minal kutubi tina pirang-pirang kitab al muta'addidati anu bing bilangan itu kutub wa khosotiha sareng anu tangtuna itu kutub min sirril asrori nyatana kitab sirrul asror wal gunyati lito libi torikil haqi azza wa jalla sareng kitab al gunyah lito libi torikil haqi azza wa jalla wa jami'il usulil awliya sareng kitab jami'ul usul awliya wa khazinatil asrori sareng kitab khazinatul asrar wa qolaidil jawahiri sareng kitab qolaidul jawahir wa fatil arifina sareng kitab fatil arifin wa tanwiril qulubi sareng kitab tanwirul qulub wa fuyudatir rabbani sareng kitab fuyudatir rabbani wa minahis saniyati sareng kitab minahus saniyah wa ghairiha sareng salianti itu nusadayana min kalamil ulama irrasyihina tina cariosan pirang-pirang ulama arrasyihina anu kuat dina keilmuanana wasaluha il arifin wasaluha sareng pirang-pirang jalmi anu soleh al arifina anu ma'rifat sadayana ka Allah. Dalam kumpulan ini, peranku hanyalah menuliskan dan menghimpun isinya dari banyak kitab, dari berbagai kitab, khususnya dari kitab Sirrul Asror, kitab Al-Gunyah li Tolibi Torikil Haqqi Azza wa Jalla, kitab Jami'ul Usul Awliya, kitab Khazinatul Asrar, kitab Qolaidul Jawahir, kitab Fathul Arifin, kitab Tanwirul Qulub, kitab Fuyudatir Rabbani, kitab Minahus Saniyah, dan banyak lagi yang lainnya dari perkataan-perkataan ulama yang kuat ilmunya dan perkataan-perkataan orang soleh yang telah mengenal Allah. Adama muga ngalanggengkeun saha Allahu Gusti Allah manfaatahu kana manfaatna itu al majmu fi kulli makanin dina saban-saban tempat wa zamanin sareng saban-saban waktu wa nasorna sareng muga nulungan Allah na ka urang sadaya bi syafaatin nabiyyi kalawan syafaatna Kangjeng Nabi Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil ingsi anu jadi pamimpin manusia wal janni sareng pamimpin jin wa bi karamati sayyidi Syekh Ahmad Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah sareng ku karamatna ku kamuliaan guru urang sadaya guru abdi tegesna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Semoga Allah menjadikan manfaatnya selalu ada di setiap tempat dan waktu, dan semoga Allah menolong kita dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang menjadi pemimpin manusia dan pemimpin jin, serta dengan kemuliaan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.